Ding. Dagang naon ieu, Ding? Baso ikan. Ikan. Heeh. Nah, sia ira mimitina dagang baso ikan. Di kamari. Bisa aing nganjuk, Ding. Lah, mau dianjukan, Mang. Sok atuh ngawadahan. Sabaraha? 5.000-an. Oh. Ek nu gede, ek nu leutik. Sabaraan itu bener na tuh. 5.000 opat, 5.000 dua. Aing nu opat teh nu opat. Heeh, siap. Cayan ulah. Oh, cayan atuh nu ngeunah. Ding. Nah, eta malah leutik pisan euy. Pan heueuh leutik. Aing mah. Saing mah mau jadi ding dah. Namun jadi kumaha ieu geus dibungkus? Karep teuing aing malah leutik pisan eta mah. Nak kumaha? Aing najis mah leutik. Goblok aki-aki naon nu dirasa. Pindang. Pindang yuk. Ini dagang pindang. Ya, Kang. Pindang naon mah ieu teh mah? Aya pantang, aya salam. Poin mana? Nu eta jeung ieu sabaraan? Mau eta 7.000. Ieu 7.000. 7.000, aja 6.000. Meuli lah 2. 2. Heeh. Hiji. Heeh. Tah ieu tah. Tuh. Nya. Heeh. 13-an. Atuh pan. Geus. 13-an. Ih, kieu. Deui, ek deui, namahan? Ieu kakara nanyakeun bungkul urang mah. Jih, nanyakeun kumaha? Ieu kalau kesan dibungkus. Kapan urang duitna ngadagu anu nambah? Jih, bukan nomor kumaha, sampai beli lagi. Ieu meuli kan urang ngadagu urang nambah lawak ke dibungkus. Ih, Jadi anjuknya. Ulah tuh. Geus atuh tah aya nyokot salah duitna. Oh. Gua anu na. Siap. Kan ya. Nah, jamak-amakan gitu jama. Tah, duitna top. Oh ya. Nyarenkeun nampi artisna. Goblok teh tadi nomor panggilan aing teh. Tukang dagang. Wah, aing kudu meuli. Aing ieu mah dasar. Bos, kira di Pulau Kata, Bos. Kurang jam 1 nih atau mereka pangandarangan pamajikan dan datang kurang nomor pamajikan Ngadaguan si Neng. heeh rek ngajak si bulik si kancil Miluan atuh bos, urang bos. ayo nuturkeun aja Aslina teh. tuh budak hadir naon tah Naon jang? Ya, ulang aja dong tinggi sisi caya tuh. Tuh itu geus aya nu kayu mah tuh. Nanagi Bang Emo. memang abah boga hutang bang Bos, bang naon Bang Emo. bang emo Heeh, boga rumah saya teh. bayar heula tuh nyerakeun Mana duitna bos? Aya anak tuh minjem heula duit sabaraha kitu 700. 700 iraha mayarna ya urang ke butuh deui duitna Engke dibayar di meunang nang ke burit. yo aya 700 mata sok pake ulah lila tapi ya Moal bapak insyaallah mah. Cil, bapak mana bisa ngabong? Aing nyampur udah ditutupan pantona. Tenang, Bos. Namun si kancil bakal menutupan, mun abos kulin. Ku aing kita dibuka, tenang, Bos. Bejaan aing ya. Oh, tenang. Aing Bapak anak pakai tenang. duit Kamu aja mau bayar orang Bang beja Momo. kok, Bos. Oh. Ya, bas yang benernya bayarkeun DR Sok. Ya tuh Cil, bayar dulu kan itu ke Bang Emoknya. Heeh. Geus lunas itu, Lin. Oh, eta 700 Cil. Oh, itu yang nangis. Bisa, udah aja nama. Oke. Weh, udah pergi. Lo kemana kemana? Yes, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku sudah buluan. Buluan. Tuh, Bapak yang di tuh. Juga tadi tuh, duit mana saya. Ibu dah mana bagaimana? Tuh, di situ pokoknya aya nu dikerdiuk duaan. Udah di gitu. Oh, lu yang udah pergi. Ah, ini mah kapagi emang daya can mayar 5 poe. Dibayar mual. Bah, lain bayar. Panggeus bos, di PHP-keun ka budak. Ieu, tak ieu saksi nage ieu. Manginjam di urang 700 bisa acil dititipkan dibikeun teh biar ka didinya. Pancik budak jadi apa? Anu balik, dibayar mual. Namun mau dibayar kuat gimana disita? Ari abah kok aku masih acil teh gobloknya. Heeh, gerak lah. Bos, wayahna tulungan deui urang. Kan dia geus ku si acil diantarkeun duitna. Geus nginjem ka urang. Ayeuna urang eueuh duit deui ah. Susul gitu. Menurut teh eta mah tanggung hutang abah. Kemana dibayar? Anjing cicing ada gua. Woi,
Bye.